Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB GKI TV. Sareng nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sanes Saukur Kapok. Dumasar kitab Jabur pasal 50 hiji. Sareng nas nu janten puseur pangnenyepan urang nyaeta ayat nu ka-15 anu unggalna kieu. Engke abdi bade ngajarkeun parentah Gusti kanu daroraka sina tarobat ka Gusti. Para mitra, Alfred Bernhard Nobel nyaeta saurang panimu dinamit. Seueur usaha pangwangunan lumangsung efektif jalaran panimuanana. Tapi rupina geuning dinamit oge janten salah sahiji alat nu ngareksak nilai-nilai kamanusaan. Nobel manglebarkeun hal eta minangka komitmen napikeun tetep ngajenan nilai kamanusaan dina serat wasiatna anjeunna masihan hartana kanggo ngadamal pangajen hadiah Nobel. Hadiah Nobel ieu ditujukeun kanggo jalmi-jalmi nu ngadedikasikeun elmuna demi kamajuan kamanusaan. Para mitra, Daud saurang raja nu perkasa tea rumaos kana kalepatan sareng dosa-dosana ka Allah. Sajabi timundut pangapunten Daud oge nyuhunkeun dipasihan manah nu beresih. Ku kakiatan sumanget anyar sareng jiwa satia, Daud hoyong batingna ayeuna disinarido sareng taat ka Allah. Sanes ngan eta wungkul Daud oge sejak ngajarkeun parentah Gusti kanu daroraka sangkan tarobat ka Gusti. Para mitra, janten kapok ku teu malikan dosa nu sami eta sae, nanging langkung sae deui upami urang janten sobat Allah. Urang sejame pelingan jalmi-jalmi disabudereun urang sangkan teu milampah dosa nu sami sapertos urang. Sing percanten ku Roh Gusti anu suci, urang dimampuhkeun pikeun janten jalmi nu sanes saukur kapok ku karana dosa urang wungkul. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kana sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.